Set eta embe geranteng banget ya teh nyaho aing santai apa. Aduh. Aya naon ya sing rewek bae. Hayang kawin apa? Aing ge hayang kawin mah. Oh, pantes buras. Gandeng ulam bembean bae, aing ge sarua lapar. Sabarnya embe, aing nya tuang arit heula. Tong, gadis ya. Buset deh ieu jelema. Tangtong bae, main udah kletik. Nyahoan, untuk ieu sompong tah. Aya naon juragan? Tah kitu sebut aing juragan, ke dibere kopi jeung rokok sebatang mah. Ah, juragan medet ieu mah. Kieu tong, embe aing randeng banget. Tukang arit aing keur gering. Sia daek teu ngarit. Baik bae juragan. Nu penting aya beureum-beureum na. Nyaho bae sia ka duit mah. Heueuh, dibayar 100.000. Kecil eta mah, ieu mah juragan. Nah, gitu atuh. Siap juragan. Capek-capek aing mari. Lamun nyuruh si Dieng, jelema keur susah mah pasti daekeun bae. Mendingan si Dieng ah. Duh, gara-gara duit 100.000 leungit aing teu meunang balik ieu. Duh. Boga banda hiji-hiji na kita laku ka duit. Bikin apa ya? Kos gigi masih bisa pakai selingkuh mah. Woi, baka sadot kadis ya. Ah, sia budak bunceriteun. Teu nyaho ngaranna aing sia. Ngaran aing kan Dieng sejuta pesona meletus di calana lumpat ka Ciangsana erana ka Binarina. Ngadengeun ge olap yeng, sia ngomong kos kitu. Aya naon emang buncir? Aing rek mere pagawean, sia daek teu. Nah, ieu karak dulur aing, aya pagawean emang lur. Ah, sia yeng, aing kira pagawean ngaku dulur ka aing. Ah, salah. Aing suruh juragan kantan yang tukang arit. Sia daek teu. Wah, mantep tah. Emang aing keur butuh. Beraha duit kuliah anak? Kuliah 50.000. Tapi dipotong ke yang 10.000. Ya kira aing ngopi. Ari sia, ka jelema blangsak baik banget minteran. Ngarit masih dicaloan keneh bae. Aing jelema mah yeng bagi-bagi rezeki. Apaan sih ngaku dulur ka aing heuh. Kajen ge si gawean ku aing. Aing keur butuh duit soalna. Tah kitu yeng, ulah guguru tu bae jelema mah. Rezeki ulah ditolak. Gerak ditu ngarit. Kepaksa ieu mah aing. Rasakeun sayeng usum hujan kieu ngarit. Aing onam geus boga komisi ti juragan. Tinggal ngopi ke warung Amar. Asik ah. Bismillahirrahmanirrahim. Serongrang, ora isna jauh bisi ka arit. Oh, si belaka sadut itu. Jalan ku aing ah. Wah, dibandri ku aing ah. Saha eta nu nipu gaanya. Iro berang-berang kayak juri. Allah mau berikan tapi rumah juru tanah makin aja benar. Salah eta mah doa dah. Gandeng deh ku aing ah. Modar sia ta. Aduh, aya nu jail ieu mah. Awas samun kanyahoan diarit ku aing. Hayo sih kanyahoan cacing kanil.
Sialan sia, birit aing meni asa tepos. Eta mah emang tepos si orok yeng. Sugan aing masih teh careuh. Sial dangkal sia aing disebut careuh. Emang sia teh nyaho? Aing orang terganteng di Paboran Kulon. Buset sama glecot. Ketol banget sih yeng. Kebun sekian legana di babadan kabeh. Ulah lo ngomong, aing keur kuling arit. Waduh, cari ngadat ya. Kabur ah. Gue siap mat kadi itu, kutu koprek dasar. Mar, jadi kopi aing atuh. Biasa, tang heula. Kopi anu kamari gican mayar sih aduh. Sabar Mar, kudu komisi aing cair ya. Komisi naon emang sih ya? Paling isi tuh komisi itu sengaja anak kucing ya. Ih, naon bae disebutan, kos ieu mah kurang sasajen sia mah. Bodoh amat aing mah. Aya duit dijieun keun kopina. Utang mulu mah bisa bangkrut warung aing tuh. Bujuk kejem amat tukang warung. Ya kunaon min, seneng banget cengar-cengir bae. Aing di kebun dul. Tengah batikan careuh. Lah emang aya kene cara di siang sana zaman ayeuna. Ayo taruna goreng batu. Tuh, sana dul tuh. Hah, eta mah lain cara min, ganggarangan. Pigeuleuan sia, babaturan keur capek malah diejek. Makana yeng, berangkat mau dipermalin. Bujuk, emang aing bangke dipermalin. Soalnya sia belangsaknya awet sih. Ulah rewel sia paling ge di warung ngagedekeun hutang doang. Aing yo kudu ge menang duit sia. Wah, kacau ya. Si Dieng kai mah juragan kanta bisa dicokot kabeh duitna. Min, antar aing yuk ka juragan kanta. Nah, rezeki anak kali mah ayo wae buku. Kan aya jeung beli kopi mah. Ayo, kasep. Bat deh, giran piduiteun mah aing disebut kasep. Kasepak maksudnya. Ayo Min. Mana juragan kantanya? Lah, kok sih anu ngarit ceng? Saha nu nyuruh emang? Tadi cenah orang suruh ngarit, kumaha sih urusan teh? Hih, aing mah nyuruh ngarit kayak kasih adul. Kosna ayeuna teu beres sih mah yo. Emang kuliahna bara duit juragan? Kuliah nana 100.000. Tuh kan kutu kupret aing ditipu budak kompong. Awas ya dibalas ku aing. Waduh, ieu pan desetik amat. Campur cucuk segala. Siap bisa teh yang ngelapan. Sial dangkal ieu jelema aing sampe kieu malah diomelan. Bodoh amat, aing kan teh nyaho, naon bae kok aing arit, nu penting mah jukut. Dia ka dia bayar buruan. Teu matut sia mah yeng. Bisa modar mbe aing nya tuan cucuk. Yo, dibayar 20.000. Teu sudi amat aing. Ngarit pani ala sekeng, kesang ka bol-bol, cuman dibayar 20.000. Mendingan sia ku aing anu diarit. Yo, daripada dihakan mbe, mendingan hakan ku sia. Waduh, aya naon juragan? Umpat mereka baru berjuri. Ih, lain juri ieu mah itu yang jelema gelo dul. Jelema gelo sadonya. Wah, ieu mah jelema gelo anyar, Min. Tah, kabeneran aya kabeh sia, dicacag ku aing. Kabur dulu, ayo. Sial dangkal sia nu gelem kabehan.